Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang beraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng petepung lawung dina channel anu maneh. Kang Has ngamumule basa Sunda. Pugia baraya Kang Has aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina keberkahan salawasna. Baraya Kang Has insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios, hiji dongeng. Namun sanes Abah Kanta ayeuna mah. Hiji dongeng anu ngabantun judul Basa Wanci Sarere Budak. Carios Basa Wanci Sarere Budak ieu nyarioskeun hiji raka pameget anu ngaraos tugenah alatan raina dipitnah ku kapala sekolah di mana si raina eta damel nya ngacorag ka bumi kapala sekolah eta. Kumaha atuh kinten-kinten carios anu saleresna, mangga urang Bandungan ku sadayana wilujeng ngaraoskeun prung. Jangakeun kasepuhan. Nyaan asal ditincok hulu ke kepala sekolah geus kumawani ngahina ka adik kuring. Dagoan sia moal diantap ku aing mah cek gerentes bari indit ngungkug meulah waekna peuting bedog di lagar. Muru imah si kesebelan kepala sekolah anu geus kumawani mitnah malah nguar-nguar ka balarea pajarkeun adi geus ngagelapkeun duit sekolah. Nepi adi katut pamajikanana keluar gawena bakating kudu tarima. Di warung ku napas ngehegak katut ketek jajantung nu ratug mawa ka ambak nu hamosirna iwal kudu ngawara heula. Jalan nu disorang estu jalan nu sepi jempling, taya imah warga nu kaliwatan. Memeh imah nu dituju aya cukang awi di solokan enem. Lebah tungtungna aya tangkal waru kahot nu dauna ngaroyom ngahilman. Cek beja di palebah dinya pisan sok kacaritakeun aya nu ngadon cinutrung menggata nu ngaliwat
mangsa sareupna. Jalma borangan we. Dina nyana ge piraku kudu sieun kudu kalaritu. Kuring neger-neger maneh. Rek dikamanakeun ngaran jawara lembur babakan. Boga adi di wiwirang, teu bisa nulungan. Pikeun mah palerkeun pipikiran nu cus-cos, kuring nyipta-nyipta banget si kasebelan nu keur ngajebengan. Lima meter deui ka bagbagan, puriding bulu punduk asa ngandelan. Teu kanyahoan ti anggalna, jelek jiring pikasieun nangtung di satengahing bagbagan. Papakeana geblus bodas, diwuwu beut nu ngarumbay nutupan beungeutna. Ngungsieunan. Haling sia tong halangan jalan. Cekeng. Ngawani-wani maneh. Teu sieun aing mah. Ayeuna nyeungna hembalna ngirung laju nyeplak sirah dia asongkeun katingali beungeutna pika-gilaeun panon bolotot letah ngelel diwuwuh sihungna ranggeteng ngaharengan teu sieun tempas kuring bari ngamang-ngamang bedog mungkungnya cenah deui sirahna diasongkeun beungeutna robah jadi rupa randa urang Cipatik anu ngudag-ngudag menta tanggung jawab hayang dikawin. Kebek berang bang lumpat di buburanja. Cag baraya sakitu carios anu kapihatur carios kalayan judul bahasa wanci sareureuk budak teh geuning kitu jawara anu teu sieun ku sasaha ku jurig oge teu inggis namun sieun nanti ku randa nunggudag-gudag hoyong dinikah yang ditikah. Hapunten imah mengukul carios bilih mah aya ku nu kasabit nami atana di tempat hapunten imah mengukur carios bohong. Mugia janten panglilipur kana kalbu pangbeberah kana mana sadayana caguai sakitu kalian dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.